Budak Pahatu Lalis Tina Utara Utari karya Ki Umbara. Zaman baheula aya dua budak adi lancek geus teu indung teu bapa, teu sanak teu kadang. Estu eta barudak teh Pahatu Lalis. Lanceukna lalaki kira-kira umur 7 tahun. Adina awewe kira-kira umur 5 tahun. Ditinggal kolot nangan imah reod wungkul. Pagawean eta barudak sapopoena ngarala suluh kaleuweung. Mulungan pangpung atawa lanceukna naek kana tatangkalan mites-miteskeun rang-rang nu gagararing. Eta suluh teh dijual ka tatangga-tatanggana atawa ka pasar. Ladangna keur warangkad hirup maranehna. Hiji mangsa ngara suluhna di tegalan eurih. Di dinya rea tatangkalan. Eurihna sadegdeg-sadegdeg. Kumaranehna katenjo aya tangkal loa nu buahna raruhui pikabitaeun. Nu lalaki naek kanu tangkal loa. Ngalaan buahna nu arasak. Diasup-asupkeun kana koja bawana. Adina ngadaguan di handap. Yang hunjar lambar dina tumpukan eurih hirup. Teu lila budak awewe teh ngawih kieu. Kang tulungan, Kang tulungan. Aya nu ngagarayaman kana suku jeung ngegelan. Cek lanceukna ti luhur bari jongjon ngalaan buah loa. Usap bae nyai, meureun sireum. Teu lila budak awewe teh ngawih deui. Kang tulungan, Kang tulungan. Aya nu ngagarayaman kana suku jeung ngegelan. Cek lanceukna ti luhur tangkal loa. Naikna beuki luhur. Usap bae nyai, meureun sireum. Teu lila kadenge deui budak awewe teh ngawih deui. Kang tulung, Kang tulungan. Aya nu ngagarayaman kana suku jeung ngegelan. Cek lanceukna ti luhur tangkal loa. Usap bae nyai, meureun sireum. Budak awewe ngawih deui, tapi sorana beuki laun, malas les pisan. Kang tulungan, Kang tulungan. Aya nu gagareaman kana. Lanceukna turun. Pohara kageteunana lantaran adina eueuh dina tempatna. Eurih urut diuk adina busik. Nu barusik teh ngabulungbung manjang. Kulanceukna tuluy dipapai. Dina tungtungna nu busik tea katinggal kumanehna oray sanca sagede gulungan kasur nangkarak bungkang paeh. Beteungna bungkiang sigana paeh kamarakaan. Keur kitu kadenge ku eta budak lalaki sora manuk di luhur kiara. Cukirah, cukirah, turih ku pucuk eurih. Cukirah, cukirah, turih ku pucik eurih. Ti dinya lanceukna teh niruk pucuk eurih nu garing, nu seukeut tuluy beuteung euray teh diturih. Ana borengkal teh adina hirup teu sakara-kara. Regeyeng nu lalaki mangkul beungeutna pangpung ngiringkeun adina baralik bari ngadaharan buah loa anu arasak. 2 tahun ti harita dina musim katiga cai walungan tiba ngarelek hiji mangsa menak-menak ti dayeuh ngaresakeun mundai di leuwih si patahunan. Dina waktuna barudak Pahatu oge milu tarurun ka leuwih. Mimitina nu lalaki nyairan beunteur jeung hurang nu marabok. Adina nu ngundangan lila-lila budak lalaki teh kabitaeun ku palika nu teuleum mareunang lauk galede. Manehna milu teuleum, nya bae manehna oge meunang nilem. Sumangetna beuki gede tuluy teuleum kanu jero.
Tapi aya sajamna manehna teu mumbul-mumbul. Adina jejeritan minta tulung. Teu lila hiji palikna mumbul bari nangkep si Ujang pahatu geus maot. Adina cerik auk-aukan, akang-akangan. Kupalika duaan mayit teh dianterkeun ka imahna, digolerkeun dina babalean, diruruban ku samak butut. Cek salah saurang nu nganterkeun, dikuburna mah isukan, ayeuna mah kapalang, kami keur mundai, tuluy maranehna kaleuwi deui. Budak awewe ingeteun kana omongan indungan basa rek maot kieu. Ieu jimat tikaruhun, simpen, sugan aya maunantna. Nu disebut jimat teh mangrupa hihid. Ku budak awewe harita dicokot, tuluy dipake ngabeberan mayit lanceukna bari ngawih kieu. Geber-geber hihid hideung, geber-geber hihid aing, hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki, pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka. Aneh, mayit teh ngarenyed ngawita kadua kali. Geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki, pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka. Mayit teh beunta panona gular-giler ngawih katilu kali. Geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki, pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka. Juringkang lanceukna hudang, waluya teu sakara-kara. Kacaritakeun raja di eta nagara kagungan putra hiji-hijina pameget nunggal. Eta putra ku ibu ramana pohara di dama-dama, keur kasep jeung calakana teh handap asor jeung hade basa deui. Hiji mangsa eta kakasih ibu ramana teh teu damang wales. Dukun lepus dikelun, paraji sakti dikerid, tapi saurang oge buah jampena boh ubarna tak aya nu mental. Nu teu damang dangdang bae, malah wuwuh repot. Cindekna dukun lepas ilang lepusna, paraji sakti leungit saktina, nu nyoba ngalandongan munggah ka ngantai, tapi teu aya nu hasil. Kanjeng raja jeung prameswari siang wengi teu tebih ti pajuruan nu teu damang. Pamarentahna malah kumaha patih bae. Di imah barudak pahatu nu lalaki ka adina nyaritakeun putra raja nu teu damang welas. Teu aya nu bisa ngalandongan. Kumaha upami nyai nyobaan ngageberan ku hihiji jimat? Asal di idinan asup ka keraton, tembalna. Lanceukna ngadeuheus ka juragan patih Neda Widi yen adina bade nyobi ngalandongan nu teu didamang. Saha bae boh kolot boh ngora, boh lalaki boh awewe meunang nyobaan ngantai bae. Isukna dianter ku lanceukna si nyai milu ngantai ngalandongan. Gancangna bagian si nyai asup ku siwel tina jero bajuna. Si nyai ngaluarkeun hihid jimatna tuluy ngageberan nu teu damang bari ngawih. Geber-geber hihid aing kabuyutan warisan ti nini aki, pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka. Nu teu damang anu tadina peureum bae teh bray beuntana ngawih kadua kali.
Geber-geber hihid aing kabuyutan warisan nini aki pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka nu teu damang socana gular giler rurat reret ka ibu ramana nyeh imut ngawih katilu kalina. Geber-geber hihid aing kabuyutan warisan tinini aki pangusir bibit kasakit panawa anu cilaka. Juringkang nu teu damang teh gugah sang raja ngarangkul putrana ari prameswari ngarangkul si Nyai digalentor diciuman boh sang raja boh prameswari rarambai socana cisoca kabingah. Ti harita si Nyai teu meunang balik deui kudu tetep di keraton diasih pisan ku prameswari jeung ku sang raja beuki lila beuki geulis beuki apal tata titi kamenakan barang pangeran jeung si Nyai pada sawawa tuluy ku sang raja ditikahkeun pestana rame pisan lanceuk si Nyai diangkat jadi mantri.